La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi nalut darajatil ulia bisabki fi nusratil milah. Amma ba'du, ya fatihu, ya alimu, ya sirru, ya juza, ya Allah, ya Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Hadratal mukarramin, para sepuh sadayana anu sami-sami hadir istiqomah dina wengi Minggu dan naungi ahad urang sadayana alhamdulillah tiasa petepung lawung petepang wajah amprok jonghok hakikat iradah inayah Allah wasilahna sababiyahna dua sampean urang anu ngalengkah ti bumi menuju ieu madrasah tangtosna dina manah masing-masing ngadak niat sejak thalabul ilmi anu malah mandar paniatan urang sadayana masih ngajentunkeun cukang lantaran kana hasilna urang sadayana dihapusna sagala rupi dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala, terutama pisan masih ngajentunkeun wasilah kana hasilna urang sadayana rezeki maut husnul khotimah. Langkung tipayeun urang sami-sami nyanggakeun puja kana makawasa, puji kana maha suci, lan syukur kana maha ghafur, salawat kali salamna ay makruna bi ta'dim pamugi salalawasna sing dilimpahkeun dicurahkeun dikucurkeun ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana wa maulana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap salawat kadua kalina mugia sing ditetepkeun ditamakunkeun ka keluargina, ka para sahabatna, tabiin atba'u tabiin, tur mugia sing didugikeun ka urang sadayana selaku umat anjeunna anu mugia urang sadayana kaleberan kaajratan syafaatul utma di yaumul jaza. Salajengna para sepuh sadayana ngalajengkeun kana pangaosan Riyadul Badi'ah Shahifah 30. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala alaih wa wajibu 'alal aba'i wal ummahati ay ya'muru auladahum bis-shalah. Wa yajibu lan wajib 'alal aba'i ing atase piro-piro, 'alal aba'i ing atase piro-piro bapak wal ummahati lan piro-piro biang. Wa yajibu lan wajib 'alal aba'i ing atase piro-piro padar wal ummahati lan piro-piro madar opo ayak muru yen ta marentah ieu kabeh auladahum ing palaputrane ieu kabeh bisolati kalawan migawe salat 5 waktu lan salat Jumat. Orang nonegong saking teras masjid lan saking garduh dan posyandu indah sabi sinina nalika pitu sinina nalika pitu pira-pira tahun. Wa yadribuhum lan padang ngagelepok ieu kabehum ing auladahum lan pada mukul ieu kabehum ing auladahum ala tarkiha ing atase ninggalakeun salat
geus bawakan mung salat mah tampiling we kitu. Inda asyaratin nalika yuswa 10 tahun. Wal afdalulan utawi kaul kang leuwih utama iku takjilu sholati ngage salat, ngaburu-buru salat di awali waktiya ing dalem kawitan waktune salat. Wa yajujulan wenang apa tahirwa ngahirkeun salat bila mana an awalil waktu saking kawitan waktu salat walau halesanajan ieu takhir iku bila udrin kalawan orang nu udur bisyaratin kalawan syarat ayazama ingin tangazam yesi wong ingin tangaretek yesi wong ala fa'liha ingatase migawe salat qabla khurujil waqti ing dalam sadurunge matune waktu salat. Wa mislu salati hale utawi umpamane salat bidalika ing dalem mangkono madkur saking hurujul waktu iku baqiyatul furudi sakakarine piro-piro kawajiban kaparduan katangtuan kakuduan al-wasiati kang jembar waktune kal haji kaya ibadah haji. Wa yajib bulan wajib ala saksi ingatase awak-awakan inda awali bulugihi nalika kawitan balagi si saksi. Wa yajibu pa'ilna opo ayazama yang tangaretek si saksi ala fa'li jami'il wajibat ingatase migawe sakabeh piro-piro perkara kang den wajibaken. Wal imtinai lan nyegah an jamil muharramati saking sakabeh piro-piro kang den haramaken. Wa man lan utawi sapa iku jahada polontong badagong iya si iman wujub sholati ing kawajiban salat alaihi mangka wajib ngatasi si iman minal mukallafina saking pira-pira wong kang kaperdih bahwa mangka utawi man jahada iku kafirun Ahok iku kafirun Josbus iku kafirun Donald Trump murtadun tur kang murtad wa yuktalu lan den pateni ya si man jahada kupron ing hukuman wong kafir ilang yurja lamun ora bakal balik ya si man jahada ilal islami maring islamni wala yusolli lan ora den salatan opo alaihi ngatase man jahada wala yudfan lan ora den pandang ya man jahada fi kuburil muslimi ing dalam piro-piro pakuburan wong Islam kabeh. Qadiyah nu kaduana kumaha lamun teu jahada pa ilam ya jahad mangka lamun ora si jihad mangka lamun ora angas polongo cek sakabumi polontong ya siman wujubaha ing kewajiban salat wa akhiri halan ngahir waktu salat an waktu saking waktune salat bila udrin kalawan ora nono udur bila udin kalawan orang nono main ludo bahwa mengkau tahu siman iku mukmin pasikun pasek bahwa mengkau tahu man iku mu'minun wong mukmin iku fasikun pesek pasek lakin tetapi utawi iman iku yuktalu kang den bunuh ya siman disurutin madhkuratin kalawan piro-piro syarat kang den tutur fil mutawwalati ing dalam piro-piro kitab kang jembar babarane. Bismillahirrahmanirrahim. Saur kimusonib masih kene ngabahas seputar salat. Aya nama kewajiban kanggo jalmi-jalmi anu parantos garaduh kewajiban amanah nu sanes nyaeta murangkali. Wa yajibu wajib indal fuqaha mafa'ala saubuhu wa ma taroka adabuhu. Jadi di mana dipigawe menang ganjaran, di mana ditinggalkan menang siksaan. Tawajib fuqaha.
kanggo saha cenah wajibna teh alal aba ka pirang-pirang bapa, berarti yakin nu ngaran bapa kuluman lahu ibnun. Jadi nu disebutkan bapa teh kuluman lahu ibnun, setiap-tiap jelema nu ngebogaan anak bapa disebutna. Eta mah anakna anak asli, anak orisinil, aspira AHM atau napi anak lokal, payukuyama. Itu anak asuh, anak punut, tanapi guru ngaji abadi dia. Sababna talimu talim bapa teh tilu, hiji bapa asli nu ngalahirkeun anjeun, nu kadua nu ngawinkeun anjeun maksudna mitoha lalaki, nu katilu abuka fil akhirat, bapa anjeun di akhirat nyata guru-guru ngaji. Tilu bapa teh alal apa pirang-pirang bapa nu garaduh murangkali aya muru auladahum bi sholat, titah sholat, contohan sholat gitu, dimana sholatna nya afdolna di masjid gitu, mung di masjid nya di imah gitu kan kade di imah teh persyaratan sorry Imam Ghazali sholat di imah teh hiji lamun di masjid leuwih teu husuk daripada di imah. Jadi mun ditanya ku mah tara ka masjid urang mah husukeun sholat di imah. Yes, ada berarti. Terus kudu persyaratan sholatna kudu diperhatikeun, reka tempat sholat imam mah kudu make senal capit kan, dina bilik dina teras teh bisi baheula berudak keur leutik keneh ngompo cukup dilap hungkul teh birosil mai, make senal capit ke tempat sholat teh. Sabab dina salah sawiosna keterangan aya hiji jalmi disiksa ku Allah ka dina neraka sholat osok, puasa osok, zakat osok gitu. Tapi eta jelema teh di mana-mana tina tempat WC alhamam tina WC nate menuju ke tempat sholat nate tara make sendal, maka kalau diasongan tarumpah tina sana neraka sakitu. Jadi siksaan neraka nupang enteng-enteng nama kita make sendal tarumpah tepira ngan cuman merekna lain Karpil, lain Ardiles, lain Nike gitu, merekna teh sana neraka pakai gitu. Paling hanep eta paling ampang hampana sisa neraka mah eta make senal. Urang apa namun di dunia dibere senal teh bunga atuh, pakai tas senal urang alhamdulillah tuh da aman senalna, tena karet tena busa gitu. Ini neraka mah tena seuneu. Sana sungkul kewajiban merentah nyontohan sholat teh keur bapana wa yajibu alal ummahat keur pirang-pirang inungna. Bisi inungna ti baheula naudzubillah tara sholat mending keneh loba duit sok sholat daripada tegeblek duit tara sholat gitu. Naon dengan duit teu beunang deuleu isuk ini balik isuk teu pagi pulang pagi sholat tara kewajiban mutajin tara gitu, rugi jenderal gitu. Aya umuru auladahum yang merentah sholat mun teu pernah menitah sholat ka budak dosa. Komo lamun budak nangis balik manya ieu karek budak sagede-gede cengek teu diparentah sholat dosa. Budak teh leutik keneh teh sholat. Ieu pelebah punten ya sanes fanatik. Pelebah hadiah diabringkeun budak teh pasukan yatim piatu YP budak teh lain pelebah ke masjid kolotna YP hungkul budak YP yatim piatu YP itu terciduk ku malaikat masjid jami ieu mah YP budak teh yatim piatu gitu. Saya diantawisna ya indungna kudu merentahkeun salat, bapana kudu nitah salat. Pelebah diperentahkeun mah ai budak geus dewasa mah geus balik, sabodo manehna rek salat rek moal eukeurna ieu kitu. Ngan cuman tong hirup di kampung urang we tara salatna. Urang dieu tara salat mending keneh hinit komo nu ngadon hirup cicing dalam murbatur ngontrak. Tolong ngadon ulin waktu salat teh ngacedog we cicing. Daripada ngebala-bala di lembar dek mending kena ini teh gitu, mending kena ini tang sababna kabarokan laleungit di zaman Kangjeng Nabi Musa aya hiji kampung subur makmur jeung marifah roh jinawi melak cabe ge langsung jadi atuh
lengkap Nabi Musa kadinya teh bunga amarwata suta bingah kagiri-giri bingah nu ajrug-ajrugan eta urang kampung da sagala rupa teh pimilikeun pirejekeun piduiteun teh geus sing kolepat gitu. Ari setahun kemudian jadi garing tanuh jadi gersang susukan jadi tahu hungkul aingnya tegara radi gitu ngingung sasatuan di hakanan kucing di hakanan ku lasun tekok boga bana usum garong di lamun teh loba ieu aya spion di kampung teh aduh nya aya spion pagar makan tanaman modal di dieu ulin di dieu ngagarong di dieu gitu nya ku Nabi Musa ditaros itu aya naon laporkeun ka malaikat Jibril cek malaikat Jibril aya videona tah geuning ieu aya jelema nu ngadon sipeun teu nu ngadon kiih dina WC masjid ngadon kiih inget ka masjid teh mun hayang ngompol tipe ti ngawaduk berita di banjur dasar si orang wadol berita di banjur ingat ka masjid teh aduh nyeri beuteung ka mana ka WC masjid gitu waktu sesuatu waktu macet masjid sama teh ingat ka aing waktu kiih aja ngawaduk mun inget teh ayo aduh cek Nabi Musa teh pantasan geuning di kampung ieu teh aya jelema perantau musafir ngadon sipeun teu kukumu kokocok ini teh sikeun tuh tara salat nih teh nepi ka Allah dicabut ka barokahna itu karek kamu karek mupasir itu lain urang di asli lain urang dinya asli lain mukimin alias nu ngontrak lah ini mah sebatas ngalewat ima tukang dagang ngalewat saha wae nya ngeuran ngalewat gitu ieu kamu urang di asli waduh kudu mislin kampung Kandang Sapi kecamatan Cilaku desa Sirnagali Kabupaten Cianjur engke mah jadi Kabupaten Cianjur kota kana itu kitu ngan pada deket kompos inna sabisinin di mana diperintahkan sholat budak teh kukolot umur tos 7 tahun itu orang buka budak 7 tahun perintahkan sholat bejaan sholat teh wajib lamun teu sholat pamali itu ya budak balam sing kuring bala kukolot gitu ku guru teh sholat siap pamali tara ngomong budak mah nanyakeun mang ai pamali teh saha naon teh nya pamali oh siapa kudu jeung peureut ngomong teh urang nah kan pamali teh bahasa Arab teh pama harap napi li jar majrur teh pamali mangka ulah keur maneh mah ulah ditinggalkeun maksudna salat kitu pamali salamun teu salat kitu ulah keur maneh mah pama mangka orang nono li ikut tetep kedewe ingsun bahasa Arab pamali teh gitu teh umur 7 tahun perintah sholat wa yadribuhum ala tarkiya inda asyaratin di mana-mana yuswa murang kali incu urang tos 10 tahun tah cek ulama menang di teungel naonna cenah dina kitab Nusajen mah sukuna teungel kitu sukuna cepret bigori mubarihatin bari teu kudu aya luka maksudnya mah ulah nepi ka pincang di tengah teh budak di tengah incu di tengah nepi ka asup ke rumah sakit pak ulah itu cetet bawa ke rumah sakit tuh mantu udah siap salat ulah nepi ka itu biasa we maksudnya supaya efek jerak budak balaman karek nyebutkan sud gitu atau karek ngangkatkeun curug masih karek ngadehem kolot masih udah kayak nama ngadehem kolot guru ngaji ngadehem datang beli komik aja indah sorotin itu yuswa tos 10 tahun lamun leuwih tina umur 10 tahun geus kolot geus balik masih kena dititah kene salat geus kolot peot masih kena dititah kene salat geus budakan cicing ngadu kopi ngadu udut sugan teh cicing biasa keur mararayan karana itu patut teh YouTube ngong adan teh lain ini ka masjid kalah ngong adan teh mari kita buka YouTube go aduh itu go dia buka kita bisa milih kapasitas kuota arek nu terrendah standar arek nu kapasitas badan YouTube go lebih irit lain sarolat kadang rada YouTube lalu mau ditempona teh nu aralus masuk goreng patut ditinggali ya
Aya 10 tahun wa ilam tatam payajuju darbuhum fi asnail asyirah alal mu'tamad. Jadi lamun we eta jalmi murang kalih leuwih daripada kisaran yuswa 10 tahun atau napi 10 tahun eta mah menang di teungeulna tu alal mu'tamad netepan kana kaul anu mu'tamad. Jadi mu'tamad teh geus teu aya babacaan deui, teu aya ikhtilaf deui kitu mu'tamad. Teu aya khilafiyah deui, teu aya bendeng caweng deui, geus mu'tamad. 10 tahun pelantang cetek gitu udah. Mending salat can Pak, salat atuh kepa hayang main lah YouTube. Cokot tapena teungeul budak teh gitu. Tong make rasain kan ngeunang teh. Saaya leungeun urang we gitu. Teu kudu make tenaga dalam sangarupa teu geus ngacungkal. Temenang teh cenah di teungeulna leuwih daripada sakali ta wa in kasura darbu lakin bisyartin ayyakuna ghairu mubarohin. Sabaraha kali we neungeulna nama nu penting patokan ulah nepi ka potong leungeunna, potong sukuna, ulah nepi ka ngalawarkeun getih gitu. Rek sabaraha kali 100 kali sugan diteungeul can ongkek mah budak terus jetet gitu. Sena gigirewekan budak teh sieun ku urang teh gitu. Napan hese atuh nyintruk setik ngerekan setik bejakeun ka kaseto laporkeun perlindungan anak. Jadi ditah baroloho barudak teh oke kamari pani udag-udag ku guru kade waktu sakola cari cing itikaf maropi ngararodeo cicing dititah ku guru teh pan ngalawan ini hidup gue Pak tuh motor gue MX itu merah itu punya gue bukan punya bapak gitu. Tadi tak gitu. Jadi guru teh mau panengeul teh bisa nengeul karena sababna pan aya undang-undang aya pasalna gitu. Temenang ngarahutan budak gitu. KUHP terus perlindungan anak kasupna teh. Padahal malin anak dengan kolot kitu malin budak atuh. Wal afdalu ta'jilu sholati fi awli waqtiha. Jadi ketika asup waktu utamina pisan ya pangabdolna ngagancang-gancang waktu sholat ngong adan standby di masjid bahkan dinatan ke kaul mah ya salah sawisna hadis ti Kangjeng Rasul kitu aya golongan jalmi anu wajahna hurung leungeunna hurung anggahotana parduhuduna teh harurung gitu ke di akhirat teh di padang mahsyar teh nepi ka pas datang gerombongan eta mah sakabeh mata terpaku terpana kena golongan eta bahkan malaikat oge ngomong cek malaikat teh maka nabasyaron au malakan itu jelema atawa malaikat teh wawuheun cek jalema nupang payuna abdi sadaya sanes malaikat tapi abdi mah jalmi biasa rakyat biasa abdi itu rakyat biasa cek malaikat anjeun gaduh amal naon di dunia pedah salih tapi kapungkur samemeh waktu salat datang abdi mah tos itikaf di lebat masjid tuh samemeh datang waktu salat setengah jam deui 10 menit deui geus cicing di masjid bari lain cicing hungkul shalawatan kajian cicing di masjid nga YouTube cicing di masjid ngomeh HP gitu deh penyakit tapi itu lain hungkul jamaah biasa ajengan lagi gitu datang ke madrasah gek diuk kitab mata dibukakan ngomeh HP gitu WA aja selalu pak inspirasi nu aya dina hareupeun pasti jadi pamor gitu pasti jadi hayang postingkeun hayang upload gitu fotoan postingkeun isuk duh sesa penting ya rutinan daya naon aya ge susu we jeung kue segini juga sudah wuyuhan gitu tuh terus gitu diupload kan di WA keun gitu nepi ka mana nepi ka pengajian cetrek foto madrasah berada cetrek di madrasah nih wasasaha aduh penemen foto anu salah kepala laur gitu kepala laur anu cicing setik cetrek bawah teh ieu saha tuh itu anu cicing di mana-mana ge pasti dipoto asupkeun kana grup KC sahabat KC saha di mana cing ieu maka nanyakeun pan lagi apa ini gitu tadi walap dulu tanjul salat di awali waktiha jadi pengabdol nama gitu ngong adan terus langsung di masjid tanapi tok kenal awal waktu
sebab waktu salatnya kebagi tilu aya waktu anu barokah, waktu rahmat, waktu apiah, waktu hampuraeun, waktu magfirah gitu. Ari waktu barokah mah ngoadan sajam pertama gitu, sajam pertama eta waktu barokah, di mana-mana salat dina waktu eta hirup bakal dibarokahkeun. Terus waktu rahmat 2 jam kemudian waktu rahmat gitu. Terus 3 jam kemudian waktu magfirah eta mah hampuraeun gitu, hampuraeun nang di mana atau salat tohor setengah 3 jandra pasti mana ya salat tohor setengah 3 jam 3 kurang seperempat karek salat lohor si jandra kumaha itu ahiosnya tenang naonan cuman meureun waktuna waktu magfirah gitu. Waktu magfirah itu dikhawatirkan karek oge 2 rakaat salat zuhur tos ngong adan manten salat asar, berarti ganjaran 2 eta mah ganjaran 2 rakaat pertama di hukuman ada, ganjaran anu kadua rakaat nu kadua di hukuman qada gitu. Jadi malaikat teh lamun jelema mah lieureun ngan malaikat mah da teu lieureun ya, tuliskeun rakaat awal 1 sampai rakaat kedua ganjaranna ada, rakaat 3 sampai rakaat 4 ganjaranna qada pan beda tuh teh gitu. Kontan jeung nganyuk pan beda gitu, kontan jeung nganyuk beda tuh teh, ganjaran kontan jeung nganyuk teh gitu. Ari nganyuk mah pan leuhur-leuhur mun bener mayarna ngaran nganyupannya biasa nu karang musim kuring mah ari nganyuk mah kitu pan, di mana-mana nganyuk suka copot barang gitu. Kenaheun kana hatena dengan pelaba ditagih lemah jantung, ditagih teh lemah jantung, aduh teu can nyonong ajeuna. Ai kontan mah pan rek badag rek leutik kasih penjual teh ngeunah we batinna teh kagayem harita keneh gitu, kadahar harita keneh jadi kopi harita keneh menang codean gitu, bisa senang-senang kopi harita keneh. Ai nganyuk mah pan leuleus atau cadel gitu. Li annahu nam sababna make buru-buru ngalaksanakeun salat. Suila sabab kang Rasul ditaros ku para sahabat, suila ayul a'mal afdal ya Rasulullah, amal mana nu paling sae ya Rasul. Faqala as-shalat, kang Rasul as-shalatu fi awali waqtiha, salat dina kawitan waktuna, wa bidukhulil waqti dina lebat waktu salat, tajibu salatu wujuban muasian ila ayabkiya minal waqti may yusa'aha gitu. Kang Rasul wajib kanggo anjeun sadayana pangsaena awal waktu, nu penting mah teh awal waktu ge salat ti pigawe dina waktuna, lohor dina waktu salat tohor gitu. Nu kadua wa yajuju tahiruha meunang teu cenah ngahirkeun salat meunang salat lohor di akhir-akhir, salat asar di akhir-akhir, walau bilang udur sanajan teu aya udur dia teh teker di sawah, teker di perjalanan, teker usaha, teker waktu kakagokna keur cicing ieu di imah, bahkan keur nonton TV gitu. Mau ngadan lohor teh cicing ya tuh Pak gara ka masih kita barudak ngasadan kagok candranan dini masih kena resep kita bermendianya kagok gitu keur kakagokna keur resepna gitu keur candranan dini keur luhna itu. Tapi tu walakin tu istidrok ya, lamun dina ilmu mantek mah kias istisnaiyah, walakin bisyartin kalawan nganggo syarat aya zama ala fa'liha qabla khurujil waqti, ngajam dina hate pas adan teh Allahu akbar ngajam dina hate rek salat lohor dina waktuna. Ulah ditangtukeun gade, ulah kieu hate teh rek ngong adan lohor atawa adan usejen Allahu akbar urang kagok keur main ludo nah ada teh rek salat lohor jam 1, berarti eta mah taksisnya tangtu eta mah jadi marifat gitu mah wayahna we jam 1 ulah kurang ulah leuwih kudu ngalaksanakeun salat lohor. Ini ka masjid karek jam 1 kurang 10 cicing heula qobliyah heula wiridana tatos jam 1 tak kakarak salat lohor. Sebab tadi ngajamna jam 1 rek salat lohor gitu. Mun jam 2 rek salat can jam 2 tong ka salat. Cicing heula hees heula udah heula jam 2 weh kareta ngaliwat. Kareta ngaliwat jam 2 salat lohor gitu.
Jadi cek ulama tong ditangtukeun waktuna, nu penting ngareteg dina hate rek salat isya dina waktuna gitu. Urang sare saung salat maghrib teu kuat tunuh ieu mah. Golabat alaihin naum teu kuat tunuh ieu mata teh. Ngareteg we dina hate teh di mana-mana bentak hudang hees rek salat isya. Ulah kitu mah naon sabab bisi hudang nangke isu. Kita ngaripu. Ripuh gitu. Tanda penting qobla hurujil waktu itu sateacan kaluarna waktu salat lohor, salat asal alal asohi netepan kena kaul anu utama asoh gitu. Tuh hadza azmul khasin fayajibu alaihi bidukhul waqti ahadu amrain imma al-filu awil azama. Dua keterangan gitu ngajam atau nabi ku bahasa fa'lu gitu. Wa mislu sholati saumpamana dina sholat dina pada kewajiban kang urang sadayana summa wujub bidalik aya wujubil azamil khos baqiyatul furudul muasiah kal haji ngajam dina hate kewajiban anu kadua mah ibadah haji. Da urang mah teu boga tuh ulah wakeun jang ongkos ibadah haji sakeun isukan ka CFD buntang banting mah. Aduh aing wajib isukan pemi urang ka CFD ieu budak hayang kue apek ih geus teh. Buntang banting ulah waka ongkos ibadah haji ongkos ka Cianjur ge teu boga. Tapi kudu aya pangajaman dina hate rek ibadah haji rek nunaikeun rukun Islam nomor kalima. Sabab suruh ulama di mana jalma teu ngajam dina hate rek ibadah haji tuluy kaburu maut tuh di tengahna ayanya lau akharahu sahsun mal istitoah summa mata yamutu asian mangka hukumna teh dosa. Urang teu ngajam-ngajam acan hayang ibadah haji dosa hukumna teh. Jadi kudu aya we ngajam daun sababna da ari ibadah haji mah kudu kumpul duanana we. Nasib jeung nisab kudu aya. Nu nisab tapi teu aya niat, teu aya nasib berarti. Aya nasib tapi teu nisab kadang-kadang bisa init gitu. Soka akang mah nyadiakeun dohir batin we masalah ongkos mah ku abdi ditanggung jawab. Ngan akang kudu daek numpak kapal Lion Air. Waduh paeh ge. Lion Air nya kamari teh ngajungkel langsung Lion Air. Saya kena eta mah berarti nasib eta mah di ibadah di ongkosan ku batur gitu. Tapi geus ibadah haji teh ngaran teh diganti. Kang aya ngaran diganti teh ieu mah tahadusan bini matilah we ngaran teh diganti gitu. Jadi naon ini jadi haji kosasi kan? Oh, ongkosna menang ngasih kinayah katanya. Kinayah maksudnya haji kosasi. Ongkosna kayak ngasih. Nah, itu berarti nasib tuh. Jadi tuh aya nisab oge nasib mah kadang-kadang tiasa gitu. Tapi nu nisab teu aya pangajaman teh paniatan nya teu init-init gitu. Tahun sababna da sabab ningali angkana ibadah haji itu kudu biak 120 juta cenah tatang lagi aduh bae. Kana ieu teh duit oh jadi dibaca. Ini kita duit teh menang anu wah. Menang anu deui hese ngan duit teh. Gitu lamun teu ningali kana kewajiban mah nya kitu teh we gitu. Tapi ibadah haji wajibu ala syakhsi ainda awali bulugihi wajib salajengna kanggo setiap individu ieu mah individu fardu ain ieu mah inda awali bulugihi jadi wajib kanggo urang sadayana fardu ain hukumna ngawitan baleg kudu ngajam dina hate bisi nu can baraleg teh nya pokona mah nu can pernah ngajam geus baleg taina teu naon ngajam ngodoan cenah aing mah da geus kolot geus aya 45 tahun nya kan bae ayeuna ngajam dina hate ngajam naon cenah ala fa'li jamil wajibat rek migawe perintah Allah nu wajib jeung ngajauhan setiap perintah setiap caraman nu ku Allah dicaram gitu ngajam teh sanajan pada bukti nama aplikasi di lapangan mah salat osok gitu maksiat sakapung-kapung hayang jika batur maksiat teh gitu da cenah malega keneh neraka ge hayang atuh maksiat teh gitu tak sanajan pada bukti nama hilaful waqi gitu sulaya sareng paniatan awal. Tapi cek ulama saur Syekh Nawawi kudu tak wajib kang urang sadayana
dina hate rek ngalaksanakeun setiap perintah Allah, rek ngajauhan setiap cara manti Allah gitu. Nah eta wa man jahada wujuba sholati fa ilam ya'zam ala dalik aso sahajal minut pernah ngajam dan hatena seperti bieu rek migawe setiap perintah Allah, ngajauhan setiap larangan Allah, hek can pernah ngajam gitu, can pernah ngeretek manehna teh aso saur Syekh Nawawi aso eta mangka eta si jalma dosa. Wa yasihu tadarukhu tu teu naon nyusul pangajaman ayeuna teu aya waktu terlambat gitu. Jadi nu sok jadi sul khotimah teh kitu Pak. Kita dalin teh hayang ka masjid teh kewe ngasekolot teh ciri-ciri sul khotimah. Lain teh yang siga batur teh ibadah teh buk-bak ka itu ka dieu tapi dah kumaha geuning ali can aya hidayah taufik mah hese. Kita juga ulah gitu, ulah putus harapan. Di mana hayang ini langsung, di mana mung paksa tuh. Bujur teh sungkal kulingis pandang melingis teh meureun da sungkal bujur. Cicing wae sungkal bujur teh gitu. Taya di antawisnya. Wa man jahada wujub salat sajalmi anu mangpang. Ai maksudna jahada di mah belegu gitu. Polontong mun basana. Di titah salat teh sholat teh gitu bahasana teh tukang mah kata-kata jelema anu polontong kumaha we nu polong kumaha kata-katana gitu teh jelema polontong mah bisa beuleun we di titah sholat teh gitu sholat mangga dipayun teh polontong tapi sopan gitu sholat mah moal gitu nama ke moal kieu we can hayang gitu bari seuri untuk murtad dari ngomong gitu, lamun ngomong kieu murtad dah. Mana salat mah mi HP we salat Jumat mah tuh. Mi HP murtad eta teh dina salawat topik we. Murtad eta. Nah mah ke murtad sabab istihza kana hukum gitu. Nganggap sepele, nganggap enteng kana hukum gitu, kana kewajiban heuh HP we. Gitu murtad eta. Ieu mah polontong diajak salat teh mah aing we tah nya teh kasar berarti. Eta kesana kumaha cenah hukumna jalmi model kitu sawaun tarikaha aw fa'liha ghairu muta'akkidin liwujubiha bi an karhu pada ilmihi bih bahwa kafirun murtad. Jadi di mana-mana jalmi diajak salat seperti itu tapi tos mukalaf geus balik teu boga akal geus kataklif ku hukum geus ka khitab ku hukum Allah gitu. Diajak teh kalah kitu caritana teh dipulangan teh kalah kitu. Tamaga sauruki musonib bahwa kafirun murtad eta mah kafir murtad jadi lain kafir asli tapi kafir murtad. Ari kafir asli mah jalmi anu hirup di zaman Kangjeng Rasul tapi masih keneh nganggo syariat Kangjeng Nabi Isa, Injil asli, Taurat asli, Zabur asli gitu. Hirup di zaman Kangjeng Rasul tapi marake Alkitab tapi nu asli disebut nanti kafir asli. Lamun kafir anu lokal kafirone bahasa nanti teu make kaid asli gitu. Eta model Israel gitu, model Inggris, Amerika Latin, Rusia gitu. Eta kafir gitu, Cina, Tionghoa, Konghucu, Pula Sipah. Eta kafir biasa gitu, untuk kafir asli. Seperti Wahabi atau Nabi Ahmadiyah gitu. Jadi Ahmadiyah mah pan rek teu kafir kumaha Al-Qur'an 30 juz langsung di reformasi, diubah tina ngaran Al-Qur'an jadi tadzkirah gitu. Jadi Ahmadiyah mah kitab suci na cek manehna kitab suci ngaranna teh tadzkirah. Jero nama Quran kana cuman disimpang-simpangkeun gitu. Disimpang-simpangkeun seperti Pateka dan Wahabi nu kieu tah pedah ningali hadisna sapotong gitu. Jadi cek Wahabi mah di mana-mana awewe kerhe, di mana-mana jelema gering atau nape biasa-biasa terus teu migawe salat gitu. Keun bae tong dikodoan salat mah gitu. Teu naon sabab aya hadisna ti Siti Aisyah berarti taksir gitu. Nu maru
nu'maru bi qada'i siyam wala nu'maru bi qada'i salat. Saur Siti Aisyah gitu, Kangjeng Rasul marentah ka umi sadaya piwarang ngodoan puasa, tapi Kangjeng Rasul teu marentah ka kami ngodoan salat gitu. Teh kuah bima dijieun senjata ampuh, teh dijieun senjata pamungkas. Pokokna mah di mana keribu mungkin bae teu salat oge teu dikodoan maka dina patul main aya bahasana. Disamungkeun kumanehna teh paneta dina patul main aya. Saat jelema anu teu salat terus manehna maot gitu. Walam tukdo walam tupid, teu wajib qada teu wajib pijah, geus sakitu. Teu diperpanjang di sarahna gitu. Teu diperpanjang dengan ukur ngamalkeun Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Marbari we hungkul. Binyata disamungkeun jeung hadis nu sapotong dieu gitu. Padahal hadis eta teh asbabul wurudna teh kitu sabab-sabab lungsurna hadis eta ka para sahabat. Itu sabab harita Siti Aisyah sareng bojo-bojo Kangjeng Rasul sanes nuju head. Saur Kangjeng Rasul di mana anjeun keur head saminggu 2 minggu dina poe keur head mah salila anjeun keur head entong salat. Ngan mun anjeun keur puasa Ramadan terus head wayahna kudu dikodoan. Langsung hadis nu dieu kitu nu maru bi qadail siam wala nu maru bi qada'i salat. Gitu, lamun ditotog langsung ke mah teh nyamung atuh. Oh berarti gitu, itu ditinggali asbabul wurudna gitu. Seperti Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten pan arek nyarahan Al-Qur'an teh hadir Kangjeng Rasul ya. Kangjeng Rasul hadir ka Syekh Nawawi. Saur Kangjeng Rasul, Nawawi amun anjeun hayang nyiptakeun, hayang nganggit, hayang ngarang tafsir gitu, tafsir Munir teh eta maka anjeun kudu datang ke 17 negara. Wih, 17 negara ku Syekh Nawawi didongkapan hiji Makkah, nu kadua Mesir, di popoyan Jordan gitu. Bahkan nepi ka Spanyol ngapedah teh latihan main bola da ulama tuh. Ya. Ka Spanyol di papayan sadayana ka kampung Sabah gitu. Tah namanya we tos digali informasi secara detail, secara sikoh namanya diciptakeun gitu tafsir Quran, tafsir Munir 2 juz gitu karangan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Lamun tafsir Jalalain mah 2 ulama eta mah kerja sama 15 juz karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Matak Jalalain teh 2 Syekh namina Jalaluddin Asyuyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahali gitu. Ari Syekh Nawawi mah hiji we nyiptakeun eta tafsir Munir teh gitu. Tos 17 negara tos kagali sadayana menurut panduan Quran tersebab surukanya Rasul kudu datanglah ke 17 negara kakarake dimudawankeun gitu, dicetak, ditulis hadis tafsir Munir gitu. Tafsir Munir. Jadi tafsir Munir mah jelas, tafsir Jalalain pan sapotong gitu. Tafsir Jalalain mah nganukur mun asbabul wurud teh pondok teu diperpanjang, disingkat-singkat tafsir Jalalain gitu. Tapi aya hadis-hadis tafsir digigirnya hari tafsir Munir mah jelas di kawit asbabul wurud teh kieu gitu. Model ayat ieu teh asalna di mana, turunna di mana, jelemana keur kayaan kumaha gitu. Itu teh dijelaskeun hiji-hijina gitu. Matak 2 jilid tafsir Jalalain mah sajilid gitu. Ta eta ieu ulama tah. Tak itu kafir teh kafir murtad non cenah maka jadi kafir murtad lirtidadihi bil inkirahi biyan karihi sabab murtad nanti ku sabab inkarna gitu. Inkar kana naon bima huwa maklumun minad dini bidarurah. Karena hukum Allah nudugikeun ka Kangjeng Rasul bidarurah anu wajib akal, nu wajib dipigawe. Fa in taba birujuhi ilal Islam kholiya sabiluh. Saur Syekh Nawawi sajalmi nu murtad terus tabalik di ka Islam mangka teu aya agama dina hatena, sepi dina hatena, bahkan wayuk talu kupron menang di payahan posisina jadi jelema kafir gitu. Aya likuprihi pa asbahal harabi dina tengahna diserupakeun seperti kafir-kafir harabi. Ilam yurja ilal Islam la yusolli di mana-mana geus dipaehan geus dibunuh
jelema nu tara salat teh dipaehan eta mah masalah pagawean mah terserah manehna pakulian pakasaban mah gitu rek pemerintah rek rakyat rek tukang kuli juga tos dipaehan kumakeun la yusolli alaihi tong disolatkeun gitu tong disolatkeun naon sabab nu dihormati salat alal kafir sabab muliana salat teu bisa dipigawe ku jalma kafir teu bisa seperti salat naon salat jumaah kitu kan ari syarat sahna yakeun jumaah teh aya 5 di antara teh kudu adadna jamaahna 40 urang 40 teh plus imam atau napi jeung imam 40 hiji nu liweuhna mah jeung imam 40 teh dina Minhajul Qayyim dijelaskan secara rinci gitu. Terus di kana sapi panena mah jadwal kana sapewetan bisa teu ngayaksanakeun jumaah bisa ngan aya persyaratanana hiji Syekh Sulaiman Al-Qudri syaratna teh kudu masjid nu pertama kudu selalu ti heula kudu selalu yamaha semakin di depan waktu adan kudu ti heula berarti nya masjid kedua kudu ngawe heula terus adan teh can didinya moal dibaca saja moal diaktifkeun saweana gitu ngalikeun kudu kitu teh jadi kudu adan heula ti dieu adan heula ti ditu gitu terus adan nu masjid kedua terus salatna kudu heula ieu pokona mah itu kudu kabocet gitu terus khutbahna kudu sagala ti heula bahkan bubarna ge kudu sagala ti heula itu saur Syekh Sulaiman Al-Qudri di mana-mana hiji kampung 2 Jumatan gitu nasibna teh di mana-mana bil dikoordinatin tetepan kudu ti heula ieu mah kumaha lamun babarengan ieu adon itu adon lo berok adan sholat jadi rame maka saur Syekh Sulaiman Al-Qudri paida korona batilan di mana-mana babarengan 2 Jumat hiji kampung batal duanana teu arajreug gitu ore urang teh heula tuh nya jadi batal Jumatan teh duanana matakah sehiji eta mah masjid mah aya dina patokan mah walau kana sibron sanajan sajengkal masjid jeung masjid ngareneng hei bae ada mah pi omongan mah gitu mau pi paseaun mah gitu pi omongan mah gitu kecuali punten ya kecuali saur dirinya aya guratan salit kecuali beda paham ya jadi mah percis di itu mah NU di dia mah peker di itu mah sek gitu yang penting tak bisa teh eta mah hegae pabulit gitu ieu muka dieu teu nanaon eta hebae eta non sababna beda paham tetapi kekeh kembali karena kode makusah hei masjid anu anyar gitu kudu selalu dihanapeun kudu selalu kabocet daripada masjid nu heubeul gitu patokanana eta nya nah kitu sabab haram tah teu meunang ngalaksanakeun salat kafir mah da teu disunatan atuh rek nanaonan kafir mah teu meunang wala yajibu fi ghuslu bahkan teu wajib diadusan jadi ulah nyeri hate mun aya jelema maot nanti ngajustom tak kade paeh ngajustom tong dimanian sebenarnya paeh ngajustom kabakar gitu atau gantung diri temenang dimanian la yusolli alaihi gitu jelema tara salat tong dimanian itu jelema teh ngaku tara salat aing mah tara salat pokona mah geuring aing tong dilongok paeh aing tong dilaya da sugan trek anu ngamanian cicing ngabunglu itu kumaha cenah subapa teh moal ngamalian pan wasiatna kitu baheula rek ngamakeun pikih rek ngamakeun jelema terserah ngamakeun pikih tuh wala yusolli alaihi tong disolatkeun wala jibu fi ghusluh tong diadusan hayang diadusan cenah setim wae lah kitu wala takpinahu tong dibungkus datara mere perelek atuh lah buku ieu lah geus baju eta lah pakekeun tong baganeng pakekeun bahkan nu terakhir mah li anhu qatlu bi kufrihi wala yudfanu fi kuburil muslimin nu kabocet nama tong dikuburkeun di tempat kuburan muslim sirna laya 2 tong dituna dunia tuna we di Jebron teriungkeun jeung kuburan-kuburan Cina gitu jelema tara salat ngaranan we luhurna teh si jelema tara salat
gitu we kade ulah salah itu diriungkeun jeung kuburan muslim karunya pak kuburan muslim nu sejen manya ngapeuting ngapain kudu ngadengikeun sing beladugnya urang heula pan sok pusing gitu urang ngareneng imah teh nu hiji mah bang brong hayu ngamusik ngapoe isu nepi ka peuting teh ngamusik aing stres kieu teh wani sampurkeun teh wani ngahep-hep meureunna urang kitu urang geus maot aya jelema tara salat kuburkeun gigireun kuburan urang pisan aduh ngapa teh jebret disiksa haji ka kitu di jero kuburan batur mah rame itu kan siksa gitu wala yudupanu fi kuburil muslimin kitunya ieu teh lamun katarima ku pihak keluargaana teu katarima mah nya narimakeun maneh we atuh wala fi kuburil musyrikin bahkan di dieu ulah dikuburkeun di kuburan musyrikin aya jelema nu mararuja pararaya di dinya tong di dinya di cenah kuburkeun jeung kafir dewe ngareneng dieu teh rek digigireun gereja sugan ya itu nu pentingna mah ulah di pakuburan muslimin tong di pakuburan jelema-jelema musyrik gitu kuburkeun we di jelema di kuburan jelema kafir gitu tanya wa akhirnya wa an waqtiha bila udrin lamun aya jelema pa ilam yujhad lamun teu bangor teu ngalawan teu polontong teu popolotot ieu kang salat mah moal can hayang nama ke can hayang dada harga can hayang mah teu ngeunah atuh kadinya kena tegekeun hayu tong nawarna tong kitu kang salat kitu urang mah kang salat keur galon itu ira rek cileuna ditanya salat keur galon teh salat keur bete keur riweuh sok teu fokus pan salat teh cenah kudu husu bisa we ngadalilna teh pan salat teh kudu husu itu kepikiran teh keur mumet eta keur loba problem eta mah bener cenah salat teh bakal teu pararuguh mau ka salat da ieu teu pararuguh tah eta kumaha cenah aib ngalawan mah teu cuman alasanna teh kaditu ka dieu we buntang banting nepi ka waktu salat nepi ka seep gitu bahwa mukminun pasikun eta mah jalmi mukmin tapi pasek payus tatabu nadban halan eta mah sok alingan ku urang kang ira rek tobat mun wani nya mun wani mun teu wani mentong gitu ieu mah kebenaran jelema teh siga Kang Mus siga Kang Bar teu wani cicing hep-hep gitu cemen bener cici doakeun sing gara menang hidayah jeung taufik lakin hujuk talu bidorbin unukil lamun jelema nu angas nu bangor kitu mangka meunang ditek-tek ku cara tek-tek beheungna disaipi ku pedang jadi mayahan jalma nu tara salat ulah dibadieu kitu tong dibadieu tong dipanah ku pedang tong ditojos ku tomahawk ku pedang pokona teu meunang kudu saja dieksekusi teh kitu gecret buntukeun ku pedang ulah ku cara nu sejen ieu mah tara salat bere racun ulah tara salat di bere diracun disuntik ulah tokan kudu bidarbu nu kihi pan dina hukumna kitu dina jinayatna kitu kudu ditutup ti hangkopiahna ku pedang disayap tuh sayap teh ku pedang ulah dideredet ulah jadi kitu mah pan lain cukup lama mata ku pedang mah pan sakali paeh jadi nyerina teh sakedeung gitu lamun dideredet mah pan aduh katingali jelema teh cengkat keneh beletak temak deui cengkat keneh temak deui cengkat keneh sampeurkeun temak sigi ka nyeut bae tah jadi aya bahasa milaraan ari kitu mah jadi aya hayatul mustaqirohan ari kitu mah geus ulah digantung utak mah bawa ka penggejret gitu paeh lamun jelema tara salat bari ngalawan di titah salat ari teu ngalawan mah tong dipaehan tong dibunuh gitu tong dipaehan sacenah nu kudu maehanna teh tah wahia ayu tolibahu imamun ku pemerintah satempat gitu dikenal sapi anu teh salat ieu 3 kali bagian PRT bawa ka lapang aing satu salat malah bebas raskin saya siap aduh salat aku pemerintah imamun teu wani cenah auna ibuhu atawa ku naibna gaganti gojo mun naibnya ada
abdi mah tara puah paehan teu wantun tong waka mehan jelema mehan reunyeut oge teu wani ngayeungitna loba mah teu beunang deui mah ku algojo tos aya algojo naib dinya mah algojo kitu teu nanaon ku algojo oge kitu taya seputar masalah hukuman jalmi nu ninggalkeun salat jadi kabagi kana dua bahasan rupina sakitu nu tiasa dikapayunkeun rasna ilham ti Allah lepatna kana kamudahan pribadi sarila billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alimna al-anfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qara batilana bidumina tawasal bita'alimin tawasalna bita'alimin antarzuqana wasi'an wa antarzuqan amanan sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in